Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kuring aya menuju sareng Kang Yanto ya. Anu gaduh deldom. Kang. Apunten ngawaga waktosanya Kang. Berarti Akang teh pertamanya Bapak teh karena deldom teh pertama gitu nya. nyiptakeun kawit mah sejarah mah. Anyar teh gaduh putunya. Hayang naik kue kuda gitu. Oh, sejarah teh. Sering naik kuda kapungkur kan 5.000 awis kapungkur teh. Harga 5.000 teh. Aya gaduh domba di dieu teh. Ngadamel heula mana teh ku domba bikang. Ante patos kiat aya domba jalu, ku domba jalu cobian gitu. Kurilingan aya tadi alun-alun di mana gitu. Kan seueur masa tetangga atau Pak ngomgar tokonya nyimpen Mang HP budak, HP budak, HP budak. Lantan dia ada malkeun eta kawit mah kawas roda ieu tah. Kilas mah ieu teh roda kapungkur mah gitu. Rodana ti ku ieu gitu. Candi kawas delman gitu. Legenda teh. Legenda ieu mohon. Nah, ieu palawargi rodana ieu legenda. Kapungkurna pun bapak teh. Iya. Enjing-enjing sareng sonten gitu nya tiap minggu dinten libur gitu misalkan. Dinten libur mun hari-hari biasa mah pen sore wungkul. Mohon. Ieu dombananya Kang. Mohon. Tah ngarawat dombana teh kumaha Kang? Kan ieu unggal dinten maksudnya kerja gitu domba teh. Nganggo jamu nu sanes. Aya jamu hewan mun jamu hewan. Pasar itu di. Toko jamu pasar. Pokokna mah jamu hewan aya kanggo. Domba mah terjamin ya Kang. Leres. Aya teh gaduh duanya Kang. Katun dua nah kawit mah ya 4 aya 5 kapur teh. Atos aya corona tadi icalan sapaleda. Itu jenis domba naon Kang? Domba Garut, domba kontes, domba adu nih. Tapi kiatnya dilatih heula Pak. Dilatih heula. Berarti ngalatih teh sabaraha lami kan? Selama 3 bulan fisik lah gitu, jalan-jalan heula olahraga gitu. Ojayekeun di balong. Kang upami kapasitas eta sabaraha orang Kang urang kali teh naik. Urang kali mah genepan lebat teh. Genepan. Kiatun domana. Kiatin. Sabaraha putaran itu teh di alun-alun teh? Sekitar 2 jam berarti karena 20 putaran aya lah. Mun upami aya muatanana gitu. Nuhun. 20 putaran. Eta teh manawi sabaraha eta Kang? Ieu nama 10.000, teu 3.000 kapungkur mah. Saputaran teh. Mohon. 3.000, 4.000, 5.000 gitu. Ayeuna ari ngarit mah punya lira. Ayeuna punya biasana ku ditu ku putaran ajan, papan hajat nih. Mohon. Anjir tira raosen pengenter abis lira ngarit. Ieu teh sadina sabaraha karung dah? Sakarung 2 mah. 2. Domba anu sabaraha ieu teh Kang, sabaraha tahunan ieu teh? Iya mah start 3 tahun, ieu sekitar 5 tahun ieu teh. Nyawi di kanu tadi panginten berarti anu pertama aya teh Bapak. Mohon. Jenenganna saha? Bapak Sukandi almarhum. Bapak Sukandi. Tahun sabaraha Kang? Tahun 83-an lah. Tahun 83. Diteraskeun ku Akang tahun sabaraha? 2003 abi. 2003. Dugi ka ayeuna nya Kang. Ka ayeuna mohon. Mantap Kang. Kawit nabe ge nyupiran kapungkur teh. Nyupiran angkot. Leres. Pun Bapak pupus, nah raya nu nyanak ya teh kapungkur. Leres. Abi teraskeun. Ari Kang Yanto teh di mana ieu teh alamatna teh? Sukamulya Lembur Balong ketarahna mah. Sukamulya Lembur Balong. Kang hatur nuhun cumariosna panginten. Ayo Kang Yanto nya. Siap.